Kumaha Kanjeng Prabu Antolohod? Eta pamendak kuring teh sareuh teu sareng pangimut Kanjeng Prabu. Nya ari enggal-enggal Kanjeng Prabu ngadhop ka Nyilasmaya mah kapan jongjon. Moal aya digogoda. Kitu maksud kuring mah Kanjeng Prabu Antolohod. Cek Bimar kadenge deui nyarita. Ih bener pisan atuh Bimar salah oge Mapati nen Mar bener pisan. Kula ngarasa bunga boga Mapati anu pinter anu cerdas. Pas Mas nen ayu Mar kapake pisan ku kaula. Ya syukur pami kitu mah Kanjeng Prabu. Ayeuna kuring kari nyiapkeun jang rencana acara nikahan Kanjeng Prabu sareng Nyilasmaya. Ya maksudna mah supaya sareuy jeung adat kebiasaan manusia. Dari pamegat mah kadahna ge nurutkeun kana adat kebiasaan istri pibijeunana kitu. Laras kitu Kanjeng Prabu. Naon anu dicaritakeun ku Nden Ayu jeung Mas Mar teh laras pisan. Memang sakadahna kitu. Palebe idung nguatkeun omongan Bimar Ya, ari kaula mah satuju bae. Kumaha diaturna lah pokona mah. Malah kula nganuhunkeun pisan ka Mapatih jeung manti lebe. Daek mangmikirankeun kana kahayang kaula oge. Asa rugrug kaula teh. Asa boga dulur kaula mah. Pupurieun keur jaman Patih si kala geni mah. Kalah ngaridiu atuh. Malah kalah rekiana sagala ka kaula. Terus ayeuna rencanana kumaha tuh Mapatih? Manti lebe. Cek Prabu Durakumala. Kieu Kanjeng Prabu Antolohod. Ari dina adat kebiasaan bangsa manusia mah upami bade nikahan teh sok aya acara nangtukeun poe. Tah biasana dina acara eta teh pihak ti kulawarga lalaki sok kanjang kulawarga awewe. Nya tangtuna bae bade bawaan, bade kikiriman gitu Kanjeng Prabu. Oh gitu. Ya geus atuh kula masrahkeun kabeh lah perkara eta ka Mapatih jeung manti lebe. Tapi ari biasana naon ieu anu dikirimkeun ka calon awewe teh? Bimar rek nyarita tapi kaburu dibiheuan ku palebe. Kieu kebiasaan manusia mah kieu nun. Janten ari kikiriman teh sok barang-barang hasil tatanen, parena, sayur-sayurana, malah sakantenan ngabantun suruh kanggo asak-asakana sagala kitu nun. Prabu Durakumala ngahulang ngadenge kitu teh sedengkeun Bimar noel kana cangkeng palebe bari ngaharewos. Ari palebe sok nyiar-nyiar bae birujiteun. Ya ada tujuan utama orang teh kapan ambil bisa keluar di alam siluman balik ke alam manusia gitu lain. Iya masuk kudu macam-macam baik kikiriman teh geus bae nu aya di dieu. Kapan ada dia mulai pare di alam siluman mah dasar palebe mah boloh teh diimu bae. Cek Bimar maido ka palebe tapi ngomongna mah harewosan. Jadi ada tuh ada Bimar sagala oge kudu make politik ambil hasilna alus. Ambil teu kaciri teuing lamun ieu teh ngan saukur akal-akalan urang. Tembak palebe sarua maehna oge harewos. Bimar rek nembalan deui tapi kaburu Prabu Durakumalana nyarita manten. Ya kula satuju bae Mapati manti lebe. Tapi kulantaran barang-barang seperti nu disebutkeun tadi eueuh di negara kaula. Nya meureun kula teh rek parentahkeun heula ka para gulang-gulang pikeun neangan barang-barang nu saperti kitu. Mun atuh Kanjeng Prabu Antolohod sae kitu leres pisan. Tembal Bimar meureun lantaran geus kapalang ayeuna mah maena oge kapaksa satuju kana usulan palebe. Nya kieu atuh meureun Mapati manti lebe. Kudu aya nu ngabejan heula ka baharadiana pimitaheun kaula. Eta mah gampil Kanjeng Prabu Antolohod. Eta mah wios kuring bae nu hartosan mah. Nyalira bae lah kuring ka ditu. Asal aya nu ngajajabna ka alam manusia atuh da lantaran kuring mah teu apal jalanna kaluar ka alam manusia teh Kanjeng Prabu Antolohod. Cek Bimar langsung bae nyamber omongan Prabu Durakumala lantaran cek pikirna eta kesempatan halus bikin kabur ke alam manusia. Atuh ngadenge ngaranna teh disebut ku Bimar palebe meni ruas lantaran disangkana Bimar teh hayang soranganeun bae. Palebe buru-buru nyarita. Apunten kaula nun Kanjeng Prabu. Upami nurutkeun tina tugas ieu. Tugas simpuring maksud teh saraku mantri lebe. Perkara ngawartosan baharadia mah anu nanggung gaduh hak masih abdi atuh. Sanes Mapati Nden Mar janten mending si abdi bae nu angkat ka ditu mah. Keun ari Nden Mar mah kapan seueur urusan di dieuna. Cek palebe bari meretet ka Bimar bari jeung bibirna rada jebi. Atuh Bimar oge seueul ngadenge kitu teh. Lantaran palebe dianggapna hayang menang sorangan bae. Pok baby Bimar teh buru-buru ngomong. Bohong Gusti Prabu Antolohod. Supados Abdul mah kuring anu ngawartosan ka baharadiana. Ye bohong Gusti Prabu. Atuh sim kuring. Da sim kuring anu gaduh jabatan manti lebena ge. Sim kuring anu ngatur urusan pangantenan mah. Bohong kuring bae. Bohong Gusti Prabu, kuring bae. Ngadenge kalah pagede-gede omong kitu Prabu Durakumala. Kalah lieureun sirahna pok nyarita.
Ji atuh kalah pagede-gede omong bae mantri lebe ujung Mahapati teh geus aya mah kula anu mutuskeun anu indit ka alam manusia mah mantri lebe bae wayahna lah Mahapati hinden marah mah ngatur-ngatur bae di karaton lantaran kula butuh kana tenaga jeung pikiran hinden marah cek Prabu Durakumala tah laras kitu kanya Prabu eta namina adil cek Palebe meni bunga mari panona meretet teuy ka Bimarah. Bimarahna seueul rek ngomong tapi langsung dipeulaan deui ku Prabu Durakumala. Geus ayeuna mah teu meunang adu ngomong deui teu meunang. Ulah nu boga kaputusan. Ayeuna keneh mantri lebe guat indit ka itu kala manusia. Kula oge rek marentahkeun ka para gulang-gulang supaya geuat neangan barang-barang jang kirimkeun ka bahara dia. Cek Prabu Durakumala. Ari Prabu Durakumala geus nyarita kitu mah Bimarah oge teu bisa kumaha-kumaha deui. Ngan arina eta mah mendekel ka Palebe. Dasar lebe nu tunjung kesempatan aing balik alam manusia kehalangan deui ku manehna. Awas ya ku aing mah. Dibere pelajaran sia ku aing mah lebe burung. Gerentas Bimarah hatena ngagremet ka Palebe. Ari Palebe mah sidilitik. Ya, bener kudu diwarah ta Bimarah. Bongan bae na ka aing. Keun manehna mah kacicing bae di alam siluman aing balik alam manusia mah. Rasakeun tah Marah. Bongan wani-wani nolak ka Palebe anu ganteng, anu kasep ngalempere koneng. Gerentas Palebe. Tunda heula kaayaan Prabu Durakumala, Bimarah jeung Palebe. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di alam manusia. Harita panon poe keur membeujeuhna manceran. Angin leutik ngahiliwir. Dangdaunan katampo pating arulang kata baku angin. Sorana meni seah pating korosak. Manuk-manuk meni racet pating araclog dina hiji dahan kanandan sejenna. Sora hayam jago anu kongkorong patembalan jeung pada baturna. Sakali-kali kadenge sora embe munding jeung sapi ditungtung lembur. Meureun sigana mah can kaparaban ku budak anggona. Eta kaayaan teh meni karasa mata kuas. Dina kaayaan kitu di hiji pasir ditungtung lembur aya dua orang lalaki keur ngaradon ngarasuluh. Anu si horeng teh Mang Uday jeung Mang Kasmu anu memang pakasaban sapopoena tukang ngajualan suluh ka pasar. Bari ngarasuluh teh kadenge duanana hareureuy gugonjakan. Harita Mang Kasmu mah geus meunang suluhna teh loba. Tuluy dibeungkeut ditunda teu jauh ti manehna. Sedangkeun Mang Uday masih keneh keur nutuhan hiji tangkal. Kasumanget atuh gawe teh euy. Udah puluh-puluh kitu. Tuh tempo uing mah geus beres, geus meunang loba. Tinggal mau indit bae ka pasar. Cek Mang Kasmu. Geus kuat atuh ka ditu. Kuat indit ka pasar mah baina oge. Ngan ngocoblak bae baina oge di dieu teh. Tembal Mang Uday. Bari jongjon manehna mah nutuhan dahan nu garing. Tapi telila Mang Uday oge turun. Tuluy manehna oge katempo menggeutan suluh. Ngan ari Mang Uday mah katempo suluhna teh lolobana masih keneh baseuh can pati garing. Jadi sigana can bisa lamun dibawa ka pasar poe harita teh. Dah suluh baseuh kitu moal payu dibawa ka pasar oge Mang Uday. Tuh tempo nu ing mah gararing. Bisa meunang hasil poe oge yo. Makana karikat ari barang alat teh. Kumaha dieu bae lah ka itu. Ari rezeki mah da geus pupuh anu ngaturna. Cantang tuh maneh anu bakal menang rezeki gede teh. Tembal Mang Uday bari katampo nalian suluh keneh. Sedangkeun Mang Kasmu katampo kalah tuturun turun. Ari suluhna mah ditinggalkeun. Reka mana teh Kasmu? Kuing suluhna teh dibawa geuning euy. Bogo aing hang micil heula Mang Uday. Beuteung ulas ieu. Tembal Mang Kasmu bari teu ngaliek-liek acan sigana mah bener-bener kabelet. Ari Mang Uday geus beres nalian suluhna. Teu loba omong deui tuluy bae manehna mah indit. Sabot Mang Uday jeung Mang Kasmu geus areueuh, ujug-ujug cileugdeug bae aya dua makhluk pikasieun. Matana barolotot sagede duogan, hidungna rebeh. Ari dina talangna aya tandukan ngan hiji, dampal sukuna jeung dampal leungeun nu dijarebrag. Si horeng eta teh dua gulang-gulang siluman badak anu dititah ku Prabu Durakumala
pikeun neangan barang-barang jam kirimkeuneun ka Abah Radia. Anu maksudna pikeun ngalamar Nyi Lasmaya teh. Kadenge eta makhluk nu hijina nyarita. Kabenaran kakak, urang sigana teh geus disadiakeun tuh tingali eta suluh. Kali mau bae, meni geus garani jeung geus dipeungkeutan. Oh, Ki Adi. Tapi nu bogana ieu teh euy. Kapan cek Kanjeng Prabu, urang teh kudu sopan namun barang cokot teh. Lantaran Kanjeng Prabuna bakal jadi minantu bangsa manusia. Ah, geus kakak, dengekeun teuing atuh kakak. Lila lamun urang kudu nungguan heula anu bogana mah. Mending lamun kuno bogana dipenta teh dibikeun. Geus lah langsung wae kakak. Oh nya, geus atuh ari cek aya di kitu mah, cuang langsung bae. Cek lanceukna, ari geus kitu mah eta dua ulang-ulang langsung nyarokotan suluh mangkasmu. Terus ngaleungit teu katampo deui. Lila mangkasmu anu tadi tos dilebak teh geus hanjat deui. Warang nampok kapal Abah manehna nu suluh tadi, mangkasmu meunang ngarenjag kaget lantaran suluh teh geus eueuh hiji-hiji acan. Ari suluh aing ka mana? Cek mangkasmu bari terus kok tetengan neangan suluh. Nah teh mah langsung curiga bae ka Mang Uday dibunikeun lantaran tadi di dinya da usah deui salian teh Mang Uday. Kurang ajar. Pasti oge dibunikeun ku Mang Uday ya. Atawa heueuh segan dibawa dipaok. Udah deui manusia tadi teh ngan Mang Uday bae. Gerentas mangkasmu bari tuluy kok tetengan deui neangan suluh, tapi lebeng suluh teh teu kapanggih. Mangkasmu jadi bener-bener ambak. Beungeutna kata moja motor hasil bari kekerot. Dasar bener-bener kurang ajar itu si Uday. Teu bisa diantepkeun ieu mah. Ieu mah lain heuri deui lain ieu mah. Nyiksa ka aing. Cek mangkasmu ngageremot. Tuluy buru-buru tuturupun rek muda ke Mang Uday maksudna mah. Anu disangka ku mangkasmu mah Mang Uday teh anu ngeunikeun suluh manehna. Caturkeun di tempat sejenna, katampo ibu-ibu keur paralanja di warung Cuwiwin. Nya aya 4 urang mah kadengena bari jeung ku ciwas-kaciwas ngaramungkeun kajadian anu aneh-aneh di lembur eta. Nah, hanya di lembur urang bet loba nu ngaraneh kieu. Heueuh mimitina kajadian eta Panjing Paiji anu ngadadak bae teh tuluy bangkena jadi takacau. Terus kajadian Nyi Lasmaya oge maot ngadadak. Saterusna palabe jeung Ambu Edo kapanggihankeun ngalamar duaan. Heueuh kapan tulina mah marawat duanana ngadadak. Cek ibu-ibu anu ngaran Cenia. Puguh Cenia kitu asa araraneh di urang teh ayeuna mah. Kadang kala mah kuring mah sok muriding gulu punduk teh. Oge ngadenge teu kajadian anu kamari. Cek Ibu Yayah salah saurang ibu-ibu sajana nyambungkeun omongan Cenia. Emangna aya naon kitu Ibu Yayah? Tanya saurang wanoja anu katelah Neng Heni. Ye ari Neng Heni sugan mah teu apal. Kapan cenah layon Ambu Edo? Cek Ciis ya ge. Heueuh basa rek dipindahkeun ti Imah Palebe. Kapan cenah ujug-ujug kampung sorangan puputaranin handapun langit. Ora langit Imah Palebe maksudnya gitu. Cek Ibu Yayah deui. Ih nya kuring ge ngadenge eta mah. Heuh tapi da bisi ari ngaranna ge omongan jelema bisi ditambahan. Da cek kuring mah moalnya na tuh. Aya jalma nu maot ngajunjurigan berang-berang menaman mah. Ah geus eta mah pasina oge beja bohong. Ibu Yayah. Cek saurang ibu-ibu anu katelah Cesari. Ih teh mungkin atuh ari bohong mah Cesari. Loba cenah nu nempona oge malah cenah mah ceu itu oge ningali ku mata sorangan. Kapan ari ceu itu mah katelah jelema jujur tarang bohong. Cek Ibu Yayah deui. Tapi angger Cesari mah teu percayaeun. Ah hoak eta mah hoak, Ibu Yayah hoak. Cek budak mah hoak karana nu kitu teh. Mana tuh buktina? Sok lamun aya jurik di berang mah kuring hayang nempo. Cek Cesari sompral. Ulah kitu Cesari, ulah kitu peupejeum. Ulah sompral ada ngomong teh. Kumaha lamun kawenehan geura. Cuwiwin ilu nyarita. Moal heueuh na hoak, cek kuring oge hoak. Cesari keukeuh sompral. Kur kitu teu kanyahoan ku kabehana, ujug-ujug jelegedeg bae aya 2 makhluk pikasieun ngajelegedeg tukangeun Cesari. Si horeng eta 2 makhluk teh gulang-gulang teh anu tadi maling suluh mangkasmu. Eta 2 gulang-gulang teh katampo pating sarengeh si hungna anu paranjang katampo marencos matak pikasieun. Tuluy nu saurang adina teh Noel kana ciri Cesari cep karasa menit tiis Cesari ngarenjag. Anu cek panjang kana mah Ibu Yayah anu Noel teh heurian manehna.
Cek Sari langsung ngaret ka Ibu Yayah bari jeung ambek. Ari Ibu Yayah siga nu gawe bae. Nah tual-tual kana ciri kuring atuh. Cek Sari bari rada judes. Atuh Ibu Yayah anu teu masa teu tarima. Saha bari oge nu tual-tual. Jamakeun milihan balanjaan bari oge. Ulah sok pada nunuk kitu bari oge Cek Sari. Fitnah eta teh ngaranna. Ibu Yayah rada ambek da teu tarima. Ulah sok mungkir Bu Yayah. Sidik nu deukeut kuring kan Ibu Yayah bae. Kapan tuh Neng Heni jeung Cenia mah anggang belah ditu. Saha deui cok lamun Ibu Yayah. Cek Sari keukeuh nuduh ka Ibu Yayah. Ngadenge kalah panasea kitu, ibu-ibu nu sejenna ngaralieu ka palabah Ibu Yayah jeung Cek Sari. Ana breh kabehana meni luas. Matana barolotot, leungeunna tutunjuk. Curing. Cek Cenia bari blecet pangheulana kabur. Atuh nu sejenna oge kabawa ruas, tuluy kalabur pating peuretek. Kasup Cuwiwin boga warungna sorangan, tinggal Cek Sari anu nangtung keneh di dinya mah lantaran Cek Sari mah can sadar jeung can nempoeun. Dasar karuceuk ibu-ibu teh kabehana oge. Mana aya tuh jurig berang-berang kieu? Cek Sari keur kitu karasa ku Cek Sari aya nu noel deui. Ku Cek Sari dikepeskeun bari Malik krek ngambek lantaran disangkana mah aya ibu-ibu nu heureuyan deui. Tapi barang Malik Cek Sari langsung molotot soak, untuna naroktok, turna karasa leuleus. Curig. Cek Sari tuh dengerak bae kapiuhan. Sedengkeun dua gulang-gulang silumana katempo pating sarengeh sare-serian. Dasar manusia kakak. Bulihan kabehana oge. Tapi eta kakak, eta we nu kapiuhan teh geulis euy. Cuang bae sugan ka nagar urang kakak. Ulah sia, ulah nyiar-nyiar piambakeun Kanjeng Prabu. Tugas urang mah ngumpulkeun dahareun bae, jang ngirim ka bahar dia. Urang macam-macam gua tah cokotan ka daharan kabeh. Mangpeung zaman-zaman adidit. Cek gulang-gulang nu hijina. Nya tuh kakak, ngan hanjakal we mah aya bagja teh daulat. Heuh maksud teh eta meunang awewe geulis teh jadi. Cek gulang-gulang adina bari tuluy kot-kot kana dagangan Cuwiwin. Tuluy les bae ngaraleungit. Cag urang Tunda. Malik deui nyaritakeun kaayaan nagara siluman nyaeta lalampahan si Ekek Ratu Candrawati jeung Patih Kalageni anu katunda kamari. Harita tiluanana keur aya di hiji tempat baradami nyawalakeun rencana kahareupna. Ayeuna kudu kumaha deui Nyai Ratu? Pusaka andalan geus ajur. Urang eueuh pandai atuh ngalehkeun Prabu Drakumala. Cek si Ekek mimiti kadenge cumarita. Ulah putus harapan heula juragan. Keun kege urang menang jalan pikeun ngalehkeun Raja Durjana mah. Tembal Ratu Candrawati. Kur kitu katempo ku Patih Kalageni aya alitan para siluman anu siga keur maranggul barang-barang. Patih Kalageni meuni curing kaget. Itu tinggal Nyai Ratu, juragan Ekek. Itu rakyat siluman siga nu keur saribuk barang bawa kitu geuning. Cek Patih Kalageni bari tutunjuk. Si Ekek jeung Ratu Candrawati ngararet ka palabah anu ditunjuk ku Patih Kalageni. Ana breh katempo ku si Ekek jeung Ratu Candrawati oge para siluman keur ngalit ngabandaleut bari babawaan. Aya nu mawa suluh, aya nu monggok pare, aya nu monggok sayuran jeung sajabana. Si Ekek jeung Ratu Candrawati oge heran. Cek tanyakeun ki Patih, eta rek aya naon kitu? Cek si Ekek marentah ka Patih Kalageni. Atuh teu talangke Patih Kalageni buru-buru ngablesat nyampeurkeun aleutan para siluman. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.